Woi, ayaan kene kan tuh sekali ngaborongkeun deui mah. Leubeut kene. Mereka imah si RW jadi moal gitu rambutan teh. Oh iya rambutan si Edi, loba gitu, lobot. Alah sakuai lah. Nah, tapi terus si Edina ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Dik? Si Bante ada kadieu ti tadi teh. Aya pan sudah ngagoreng, Dik. Wih, nyan bener PRW mah tuh. Produksi terus. Rek naon teh tadi ka dieu teh? Lain eta rambutan terus mah diborong teh. Nya aya mah cik we terus lah. Dek. Hoi. Bawa si bapak mah. Kemana? Dia mah ngomong ke Pak RW. Nice. Bapak RW. Heeh. Oh tuh bae ah, mah. Wah, aman euy teh dina Alak pae sarambutan anak ah. Lah, nggak sakalung gue mah katempuk lah. Sok di ala, kayak kurang dibeli, Dik. Yang itu atunya kabeh diala. Sok teh. Ada lah ya. Oi. Kami sambutan mah geus ah. Panas kayaknya loba ya ah. Cukup sakieu ge. Ah. Aman euy. Ah. Jangan siapa yang aman. No. Salah rambutan di mana tanpa karimia gitu. Eta sih kebon Mang Oer, nang meuli. Oh, urang ini kalah dah. Oh, jog we atuh. Wah, itu kan urang mayak kieu dihanap. Pot ledak kieu. Wah, pika bong-bong gitu. Anu mau kieu mah jigana mah ludas kieu mah. Jigana mah si Apih tadi nu nempo mangul teh. Pasal kente cenah tiru si Hoer. Urang si Hoer mah leubeut keneh. Balik ieu mah ramcak dah teh ah. Usul sa ku aing ah. Tinu aing lah jiga nama da tinu si Hoer mah leubeut keneh. Nu aing nepi ka lidah gitu. Pih. Naon atuh saja teleponan wae. Siang rambutan tinu aing ya. Tinu si Hoer meuli. Goblok itu ku aing di tempat leubeut keneh si Hoer mah nu aing ka hudas kitu sia teh. Oh, ngatuh. Mana ini rambutanna sia teh? Oh, jero. Ada kan ku aing di gubuk ah. Dah. Eta era mah. Oh iya, si Hoer leubeut nu aing ka lidah gubukna. Yang ngah udah lebar si Hoer nang meuli. Weh, jadi tinggalan sakieu deui ye. Nih, gubuk aing kabeh sama anggar sama kelakuan teh kitu teh. Di gubuk goblok barang aing mah ngaranake 2 karung.